Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah serta acana hayu orang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah anu Maha Esa anu tos masihan urang kasehatan. Tihilap salawat sareng salam mugi-mugi salamina ngacor ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, para sahabatna, tabi-tabi'ana sareng mugi-mugi ieu ka urang salaku umatna anu istiqomah di jalana. Hadirin anu dipika hormat, hatur nuhun kasadayana anu tos ngaluangkeun waktos kanggo ngadangukeun biantara ieu. Dina danget ieu abdi bade ngajak kasadayana anu aya di tempat ieu kanggo nginget-nginget perkawis sakumaha pentingna urang ngagaduhan cita-cita. Hadirin anu dipika hormat, sadayana anu di dieu pasti kagaduhan cita-cita. Sareng urang salaku nu diajar oge pasti terang kumaha carana sangkan urang tiasa ngagaduhan cita-cita urang sadayana nyaeta ku diajar sing getol. Ngagaduhan cita-cita teh penting kanggo orang sadayana sangkan orang semangat dina ngajalankeun hirup orang sadayana. Cita-cita teh nyaeta tujuan hirup orang sadayana. Lamun orang teu ngagaduhan cita-cita, orang engke bakal mogok di tengah jalan, orang bakal bingung sabab orang teu boga tujuan hidup. Janten orang teh kedah ngagantungkeun cita-cita orang salangkung langit, sangkan orang getol diajar kanggo ngahantar cita-cita urang. Hadirin anu dipika hormat, ngagapai cita-cita teh hese lamun urang nya diajarna. Sareng urang ulah kejerat ku pergaulan anu salah, kita nyana ngahantar cita-cita teh hese tapi lamun di tedunana mah pasti bakal cumponan eta cita-cita teh. Aya paribasa anu ngagambarkeun eta teh nyaeta cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Eta ngagambarkeun sakumaha hesena oge urang ngahontal cita-cita tapi urang lamun dilakenan saeutik teh eta bakal katedunan ku urang sadayana. Hadirin anu dipika hormat, di zaman anu modern ieu urang kudu pinter ngagunakeun teknologi sangkan urang leuwih gampang kanggo ngahantal cita-cita orang sadayana. Sabab teknologi nu modern ieu teh tos masihan kamudahan ka orang sadayana dina ngamilaran ilmu pangaweruh. Sabab ku kitu urang ulah mangmang kanggo ngagaduhan cita-cita nu luhur. Urang kudu percanten kanyalira yen urang teh tiasa ngahontal eta cita-cita urang. Hadirin anu dipika hormat, mugi-mugi sakitu wae anu tiasa simkuring dipika hatur. Mugi-mugi anu simkuring dipika haturkeun teh taya tiasa janten mangpaat ka urang sadayana. Hapunten milaya kalepatan-kalepatan anu kusim kuring dilakukeun sabab kasempurnaan mung milik Allah Subhanahu wa taala. Abillahi kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.